Mentak sapali tina amanat para guru teh mihape sholat sunat, lain mihape sholat wajib ya. Dalamun mihape sholat wajib logikana ahli sunat mah bae masih henteu oge, tapi lamun mihape sholat sunat atuh komo nu wajib mah da moal aya sholat sunat maghrib ba'da maghrib, sholat sunat ba'da isya. Lamun sholat farduna henteu dipigawe titik. Wal khamisu ar-ruku'u ruku'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji sinareng syukur kagungan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat sinareng salam mugia sapapaosna dilimpah curahkeun ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegilap ka kulawargina para sahabatna tabi'in atba'ut tabi'in, bahkan dugi ka umatna dugi ka yaumil jaza. Mudah-mudahan ngengingkeun syafaat anjeunna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipayun saja ngahaturkeun nuhun ka pengatur waktu pangjaja acara anu parantos masihan waktos kangge ngalajengkeun hancadersan fan fikih anu dicandak dina kitab Fathul Qorib atanapi Hasyiah Al-Bajuri. Namun sadayana berkah Fatihah kangge wargi urang anu dina minggon ieu parantos ngantunkeun nu kahiji kersana Aki Ajid nami nama Abdul Majid ramana Kang Medi atanapi Bapak Rohiyat. Anu kadua Bapak Iro eta oge sami doakeun ku sadayana pamudah-mudahan anjeunna aya dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dijagalkeun di alam barzakhna, disimpen dina sakali tina patamanan surgana Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin sholihah nas'aluka Allahumma al-ijabatal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atunya kitu deui urang sadayana anu alhamdulillah dina ieu wengi tiasa hadir kangge nyumponan kewajiban urang sadayana buktosna thalabul ilmi anu hukumna jelas tos kauninga ku sadayana wajib, bahkan saupami ilmu kajian anu didugikeunana fardhu ain
jelas-jelas ngaos nama langkung fardu langkung wajib. Cekap kami mukadimah ngalajeng kana hancap di payun teh masih kene pembahasan rukun sholat. Ari rukun sholat teh rukun eusina teh aya ucapan aya pagawean anu daek teu daek nalika sholat hukumna wajib, sehingga lamun teu dipidamel teh sholatna teu sah. Sanaos aya sababaraha hiji rukun anu ngangge kaid atawa ngangge emel-emel lil qadiri pikeun jalma anu kaduga. Namun seseueurna mah wajibna teh nyada bakal kaduga kitu nya. Anu naon anu pikeun nu kaduga teh sapertoskeun mana nangtung. Nangtung mah ngangge kaid atawa ngangge buntut pikeun jalma anu kaduga. Berarti nu teu kaduga mah teu sawios henteu nangtung. Aya engke martabatna di payun. Hancana kantun bagian nomor kalima sabada di payun niat takbiratul ihram nangtung sareng maca Fatihah ngalajeng kana nomor kalima sabada maca Fatihah anu kalebet rukun teh nyaeta ruku. Lamun praktek sholat urang sabada maca Fatihah teh sok aya maca naon, maca surah, maca surat ya. Bahkan sok ditambahan surah nage surah pendek. Da urang mah kan jarang nya maca surah nu panjang, komo lamun sholatna sorangan. Sholat sorangan kadang mah tara maca surah gitu. Masih keur berjamaah ge kadang maca kadang henteu, lamun keur jadi makmum geus ieu imam kadang makan gitu. Tadi dia henteu dibahas tentang surah sabab ieu mah bahasan rukun salat. Engke di payun aya sunanus shalah, pasunatan salat nu keur urang mah tibaheula diajarkeunana teh dalamun tibaheula dibejakeun ieu mah rek dipigawe sok henteu wae teu mantap jadi masalah, pasti urang teh moal tibaheula oge nya. Jiga doa iftitah we dalamun apal tibaheula mah moal jadi ieu salatna oge. Tapi kulantaran motivasina sepuh-sepuh urang baheula supaya urang teh terbiasa dina pasunatan. Dalamun jalma migawe pasunatan teorina logikana nu wajib mah pasti dipigawe. Ngan lamun nu sunat geus wani ditinggalkeun kadang mah nu wajibna oge milu katinggalkeun. Urang migawe salat sunat maghrib contohna, pasti maghribna oge dipigawe. Moal mungkin salat sunat maghrib wungkul ari maghribna henteu. Logikana sapertoskeun kitu. Mantap sapali tina amanat para guru teh mihape salat sunat, lain mihape salat wajib. Dalamun mihape salat wajib logikana ahli sunat mah bae masih henteu oge. Tapi lamun mihape salat sunat atuh komo nu wajib mah da moal aya salat sunat maghrib ba'da maghrib, salat sunat ba'da isya, lamun salat farduna henteu dipigawe. Titik. Wal khamisu ar-ruku'u ruku. Urang mah geus biasa salat kosok dina tiap salat aya naonan? Aya rukuan. Rukunya. Ruku tak kitu aslina mah. Geus ka urang mah ruku. Kadang mah ieu ruku teh jadi simbol tina salat. Geus nyabak tuhur can teu maksudna mah salatnya. Edah dina salat teh aya naon?
aya ruku anu dina sapalih pasunatanana teh kudu nyaba tuur pikeun anu aya tuuran jeung aya leungeunnan tentuna. Sakumaha atuh batasan ruku teh, praktek ruku teh kumaha? Tadi dia wa aqallu fardihi liqaimin qadirin ala ruku'i mu'tadilil khalqati salimi yadaihi wa rukbataihi ayyan haniya bigoirin hinasin. Bang praktekeun atuh. Punten ya, ngaring nyalir. Ari rukun asal jadi ya. Asal jadi. Tapi kurang mah ulah-ulah pati dipigawe nya asal jadi mah orang mah mampu keneh. Ari ruku teh nyaeta pindahna gerakan dongkok cek urang mah. Sakira-kira dongkok eta beda tina nangtung atawa turun tina nangtung. Lamun nangtung kieu berarti urang ajeung kenehnya. Terlepas pandanganna bade di dieu. Lamun ajeung kieu berarti ruku teh asalkeun aya dongkok. Allahu Akbar. Tadi terus cumponnya ruku nama ngan teu kenging pasunatan. Allahu Akbar. Gagayaannya tapi da aya gagayaanna jadi teu sah salatna ge nya. Imam ruku teh kieu kahanap ada jadi ieu ruku. Allahu Akbar. Jadi ruku namanya ngan peda teu kenging pasunatan. Lamun aya madarat sapertikeun berat kahanapkeun teh ari bener-bener madarat mah masih kieu henteu naon henteu dikahanapkeun ge jantan tiasa ge usarah lobetna kitu ku panon. Isarah ruku, isarah sujud tiasa ku panon. Kumaha bedana isarah ruku jeung sujud ku panon? Sami-sami wae nya, henteu beda ruku isarah teh peureum hayam, sujud isarah teh peureum pisan teh kitu. Nu penting mah aya isarah teh kudu ngabeda-bedakeun. Ari ruku mah ngeletet, ari sujud mah dipeureumkeun pisan, henteu teh kitu nya. Kuwi deui kana normal nya. Bahwa ruku teh asal jadi mah nu lebet kana rukunna asalkeun ayyan haniya dongkoknya. Ari nami-nami dongkok mah asalkeun benten tina nangtung lamun ajeung keneh kieu oge cekap lamun motos rada bongkok nangtungna kieu. Jadi tinggal tambahan salih kahanapnya. Tah eta ruku sah. Ngan peda anu sunnatna mah ieu ruku teh dikahanapkeun. Dikahanapkeun teh kumaha engke aya di payun afdolna bahwa ruku teh nu jadi patokanana tapi ieu pikeun anu pananganana normal galih nya sanes tukang pandai. Aya nama aya urang mah tukang pandai ya. Kan ari tukang pandai mah kulantaran sok dipake tata kolan akun urangnya jeung tukang naon? Tukang bisa jadi sapoe engke ukur pananganana nya. Kan ari panangan katuh jeung kenca teh terkadang sok panjang sabelah. Lamun sok diangge dambalna sabelah. Urang kan sabelahnya mun goreng nu katuh tara aya nu katuh cangkel ganti nu kencaeun jarangnya urang mah. Mantap dimungkinkeun ieu panangan teh panjang sabelah. Sakumaha batasanana? Batasanana teh lamun teh mah pananganana panjangna galib tukur ya, supaya istilahnya bak tukur ge. Si naon ieu teh namina teh? Ramon, dampal panangan atawa dampal ramo dugikeun kana tukur. Cakupkeun kana tukur. Ieu lamun nu galib nya. Tah, ieu. Pertama cakupkeun kana tukur. Nu kadua ieu si tonggong lamun kuat keneh tapi nyimpan urang kuat kadang mau bari naon bari bawa batek. Nah, ieu tonggong usahakeun sing lurus. Tangtosna oge lamun
lamun teu diajar ti leutik mah hese lurus teh pasti kieu wae nya, lurus kieu. Pandangan wajah ka handap. Jadi henteu celengeu kieu, yang masih celengeu ge jadi wae gitu. Cek tadi ki asal bongko ge janten. Nah, berarti sakieu lah kira-kira nya. Kira-kira kan ulah kudu nempo batu. Teh kudu kitu sanajan teu batal. Nah, henteu kudu kita lempeng teh teu kudu nya penting mah. Tah, ieu dia naon kana naonkeun tah ieuna sampeanana bebasnya ngan beda sakira-kira henteu mantak dijungkel. Kan lamun deket teuing mah rawannya ngangge jarak atuh. Terutama engke pami bade sujud. Teu kaing caket teuing, teu kaing tebih teuing. Engke resikona pas pada sujud nah jadi kieu atawa jadi kieu. Tah khawatir aya gerakan-gerakan nu ngabatalkeun. Jadi posisi nangtung, posisi ruku, posisi sujud sampean teh anger kieu nya. Henteu engkle-engkle naon namina teh. Henteu punah-pinah kitu lah. Ada orang mah kadang ke ruku mah gede pas sujud kan butuhna leutik. Kadang gitu kan eta teh dikhawatirkeun bahkan lamun engke dipayun dina pangbatalan salat aya nu ngabatalkeun sabab gerakanana melebihi dina 3. Tah pananganna tukurkeun keun eta katingali gitu warnanya. Ieu diluruskeun, ieu ningali ka handap. Tah ieu rukun afdal. Kumaha lamun pananganna panjang? Kan lamun panjang mah ari panangan tos dugi kana tubuh, ari dongko kagak sakieu kan ya. Kumaha lamun kitu naha mending ieu nu kana tubuh wios rada celengeu atawa tongong nu kahanapkeun wios ieu nu lawas kahanap ya, kana bitis. Tah eta teh wios ieu nu lawas kahanap lamun teh mah pananganana panjang. Tapi rata-rata urang mah panangan teh meujeunna ya. Berarti panjang mereka berarti. Iya anggap punya panjang. Allahu Akbar. Nah, sakieu nya contoh lamun panjang. Tapi rekomendasi atau anu dicontohkeun di dieu galibna mah lamun panangan kana tuur teh ieu teh lurus kitu ge tah. Allahu Akbar. Tah ieu nu utami nya. Afdal kenging pasunatan. Kenging pasunatan. Pananganana bade kieu bade carang mangga nya. Mangga bade rangkep bade carang mangga. Ngan dina sapali kitab mah rada dicarangkeun saalit. Aya nu nyebat kedah dirangkepkeun eta mah kumaha tuurna urangnya. Lamun tuurna mun dirangkepkeun teh bucal-bucal berarti dicarangkeun eta mah kondisional. Kumaha situasi sareng kondisi urang nu jelas aya urang mah ti baheula diajarkeun teh kan rupa teh geunya ngan ka hade teh kenging bari dieuneuk-euneuk nya Allahu Akbar terus saeunaheun cenah teh kenging ieu teh rawan batal ya oge sami ieu lamun kiat sapertoskeun kieu mun tos teu kiat kumaha we kiatna nya kumaha we kiatna bade sakieu mangga ngan usahakeun salagi kiat mah dugikeun ka handapnya. Anapun masalah pananganana sesuaikeun teh bade carang bade terap ari kieu raku da nya ka urang nage kalah kudu make tanaga tergantung kondisi tuur. Tadi dia mah teu dicarioskeun pasunatan tanah mah ke dipayunnya sapertoskeun memeh ruku teh aya kasunatan ngangkat panangan kan ngangkat panangan teh sunat dina 4 tempat takbiratul ihram bade ruku engke dipayun bade i'tidal teras cengkat dina tahiyat awal lamun salatna aya tahiyat awalan lamun tahiyat mah jadi 3 berarti lajengkeun qadra bulu girohataihi rukbataihi lau aroda wad'ahu ma'alaihima fa illam yakdir ala hadzal ruku'i in hana makdurahu lamun teu kuat dugi ka handap mah sakuatna kumaha we kuatna
Wa auma bi tarfihi ngan lamun teu kiat sama sekali tiasa isyarah ku panon. Ieu mah engke dina gambaran geus teu kuat berarti nangtung mah kuat ngan ruku teu kuat. Jadi teu kaging kieu urang mah teu kaduga ruku salat nagarek bari dieu koe. Henteu kitu nya. Tapi ari masih keneh kuat nangtung mah wajib naonna nangtungna rukuna ku isarah sujudna teu kuat ya dan nyeri bitisna atawa nyeri tuurna ku isarah berarti salatna nangtung wungkul ari kitu mah nya tanya nangtung wungkul teu kuat ruku teu kuat sujud nangtung mah salagi masih keneh kaduga hukumna wajib teu kenging kena-kena teu kuat ruku bari dieu kue teu kenging wakacali ari masih keneh kuat naon mah kuat nangtung da aya karusohan atawa kenging salat bari diuk teh fa illam yastati lamun teh mah teu kaduga bari nangtung titik. Tadi dia mah dicontohkeun bahkan anu sok diobrolkeun ku sepuh-sepuh urang nih sing jiga papan dilempengkeun cenah tonggong teh nya sanajan eta teh aya nu bener lempeng aya nu hese nya maksudna mah sing rata teu kenging celenge. Tadi dieu bahasana teh wa akmalur ruku'i kasampurnaanana ruku teh taswiyatur raki dhahrahu ngalempengkeun tonggongna ieu berarti nya tonggong teh dieu mah cangkeng ieu mah tonggong wa unuqahu pundukna bihaitsu yasironi sakira-kira tonggong jeung punuk teh kasohipatin kasopihatin wahidatin sapertikeun papan. Jadi lamun teh mah di teuneunan papan teh henteu nanjak kitu si papan teh henteu nanjak ari urang mah da naon hese kitu ayeuna geus kolot mah sugan cipang ningalikeun ku urang komo cipang neudeunkeun papan geus moal mungkin kan nya ari kitu mah asalkeun dongko sakamampuhan panangan simpan di mana dina tuur aya bahasa baheula mah rangeumkeun cenah naon ieu dampal panangan atawa dampal ramo di mana dina tuur wa nasbu saqaihi wa zurukbataihi biyadaihi ta janten kasampurnaanana ruku mah dongko panangan kamanakeun kana tuurkeun tonggong sareng punuk sing rata teu kenging celenge ngan ari asal jadi mah asalkeun tina nangtung aya gerakan naon gerakan dongko bade sakumaha we dongkona mah eta mah meureun nalika urang keur kumaha keur teu kaduga atawa keur nyeri nya ari keur sehat mah ulah ngahajakeun sanajan hukumna sah nya ulah ngahajakeun bisi engke jadi teu bisa dongko urang bisi nya. Genep 5 ruku wasadisu nomor kagenep at-tumaninatu tumaninah naon tumaninah teh orang mah tumaninah teh geus jadi bahasa Sunda kan ya tumaninah teh rine nya eureun lamun ceuk bahasa kita mah sukunun ba'da harkatin ya biqadri subhanallah. Contoh tumaninah teh eureun gerakan. Jadi gerakan eureun pemisah antara rukun hiji jeung rukun hiji deui nya. Antara nangtung jeung ruku. Tumaninah dina ruku. Allahu akbar. Lamun dililakeun ya Allahu akbar. Eureun ya sami Allahu liman hamidah engke nyambung kana i'tidal. Sakumaha ieu eureunna teh saukuran maca subhanallah. Ada subhanallah sakumaha ukuranna? Nya kumaha macana tiasa subhanallah. Lamun salat teh bismillahirrahmanirrahim. Berarti subhanallah nage subhanallah. Ngan ari jiga dina tarawih mah bismillahirrahmanirrahim. Pasti subhanallah nage kumaha? Gancang. Makana Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tumaninah teh eta
Tumaninah nu penting aya dia da Allahu Akbar subhanallah sami Allahu liman hamidah subhanallah. Anu teh geuning mah kieu di makmum kadangnya Allahu Akbar sami Allah. Ngenyot jadi ngenyot teh geuning ngenyot nya. Hayeun teh rada tinggalin saalit. Allahu Akbar sami Allah terus we kieu ngenyotnya tuluy-tuluy kayak tamat teh aya naon teu aya tumaninah tapi usahakeun liren sakedapnya. Cik paribasana setengah detik subhanallah datareh ieu nya subhanallah tek tak sakit oge aya subhanallah mah nya Allahu Akbar subhanallah di mana beda komo urang sok jeung pasunatan subhanarabbiyal azim subhanallah liman hamidah rabbana lakal jeung satuluyna ari eta mah aman pisan. Jadi nu dimaksud tumaninah teh aya gerakan eureun pemisah antara gerakan nu memehna jeung nu sabadana Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar jeung satuluyna. Mantak nalika itidal ieu panangan jaga Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah plok we ka jeung tiga robotnya bisi kumaha bisi kieu anta Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah cara makan kieu teh kadangnya pas rek sujud ningali tarawehan Allah ada di kaki tekeni usahakeun tanagaan salagi mampu mah nya sabab eta teh gurak-gerik usak eusitna awak urang teh bisa-bisa ngabatalkeun kana salat sabab aya kelebihan gerakan. Salit deui wasabi'u nomor ka-7 ar-rafu minar ruku'i wal i'tidal cengkat tina ruku sareng i'tidal. Urang masuk biasa nyebatna teh i'tidal. Ari i'tidal teh sami Allahu liman hamidah cek urang mah nya. Qaiman alal hayati allati kana alaiha qabla ruku'ihi min qiyami qadirin wa qu'udi ajizin anil qiyam. Ari nami-nami i'tidal teh uih deui kana gerakan memeh ruku. Lamun memeh ruku nangtung ngasa kieu berarti normalnya. Lamun aya panyawatan ruku i'tidal teh uih deui kana gerakan memeh ruku. Lamun anu dongkok berarti cengkat deui, lamun isyarat peureum beuntakeun deui nya. Eta oge lamun teu madarat. Dalam madarat mah saperti kenaon teh cacingeun sok aya nu diceuna teh kumaha remen sajengan teh ya remen carang remen pikiran Allahu Akbar. Nah eta dianggap gerakan cenah ieu teh henteu da eta mah madarat. Pusing punya lira tanpa dikontrol ku urang teu beda lamun di istrinya di pamanggih dia terkadang aya istri na tepan hareudang tengange kutang lahnya tengange kutang kan mun rukunya komo lamun panjang mah Allahu Akbar kan bakal buyar gayotnya. Nah eta dihitung gerakan henteu nya eta mah lamun ieu lamun nya lamun tengange nya coba gerak rukunya ukaskeun Allahu Akbar. Tah, pamanggih oge sami nya teu make calana kayak panjang Allahu Akbar. Nah, mun antung-antungan nah eta dihitung gerakan henteu nya eta mah. Teu dihitung gerakan. Sami sapertikeun panoan anu cacingeun pikiran. Henteu nya, henteu dietang. Sanajan pas rek ruku teh make isyarat kan teu ruku teh kikian. Teu dihitung naon, teu dihitung gerakan atawa sok aya nu liliniun teh kumaha ya ngadeg-deg juga lamun tampil ka hareup mani sok era takian tah eta oge sami teh eta gerakan tah eta i'tidal. Jadi i'tidal teh cengkat kana posisi samemeh ruku tangke bacaan-bacaan nama lebet kana pasunatan.
Sapertoskeun mana pasunatan teh geus dibayun aya lengkapna. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Eta mah sunat. Sunat teh maksana kumaha? Masih teh dibaca oge rukukna sah. Atawa mun sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Bacaanana sunat. Teu dibaca oge sah salatna. Ngabetong ieu mah salat teh janten ari salat namanya ngana sakabina-bina. Mun ngabetul Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi, sami Allahu liman hamidah. Nya janten-janten wae ngan pedah teu kenging ganjaran pasunatan. Sami dina itidal oge aya tumanina. Engke Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Cenah moal diangkatkeun mangga, bade di dieu mangga di dieu langkung aman nya. Langkung aman teh kumaha? Nya kira aku kieu ari di dieu mah kan masih keneh rawan kieuan. Abdolna aya dua kawal. Aya nu nyebatkeun di dieu, lamun ngaos kita beuki kandal pasti nu abdol di dieu. Ngan lamun teh mah lain pemula meureun. Lamun ieu mah kitab-kitab anu naon anu masyhur anu umum kadang di dieu. Naon sababna? Pikeun ngajaga gerakan, pikeun ngajaga gerakan. Teu beda we sapertikeun Allahu Akbar. Aya nu nyebat di dieu, aya nu nyebat di dieu. Itba ka Sayyidina Umar. Dina sarah sapinah wae nya. Sanes berarti sapinah mah ipis, dah hese anger nya teh. Seueur nya gerakan naon posisi ieu teh. Aya nu kieu, aya nu kieu. Aya nu dina dada. Bisi ningali Allahu Akbar kieu tah. Nya eta teh emang aya coretna dina sarah sapinah. Ngan ari urang mah nu biasa we nu geus diajarkeun, diteuneun belah kenca naon isarah ngajaga hate. Terus ditutupan ku naon? Ku pandangan katuhu. Terus ieu jarina ditangkepkeun tilu ieu nu duana kadiekeun eta we kitu nya. Ulah dirobah-robah hayang gaul. Sanajan masing di luar ieu ge sah-sah wae. Bade di dieu, bade di dieu, bade di dieu. Sok ningali nu kieu. Nya mangga-mangga wae dan nu penting kumaha? Nu penting mah panangan teu usik-usikan bisi kieu. Allahu Akbar. Tah bisa ningali nu kieu nya sah-sah wae. Ngan lamun aya nu kieu teh bisa bakat pinter, bisa bakat teu apal eta teh. Tuturut ieu batur ge disangsangkeun leungeunna. Allahu Akbar. Nya sah-sah wae lamun ningali sah mah. Nya termasuk anu dikahanapkeun oge. Allahu Akbar. Nya sami-sami keneh sahnya. Ngan ari urang mah diajarkeun ku sepuh-sepuh teh nu kumaha nya nu afdol nu utama. Allahu Akbar. Dina ngangkat oge seueur nya. Jadi beuki urang ngaos teh beuki pusingnya. Jadi urang mah lakukeun anu diajarkeun ku guru-guru baheula nya kajaba lamun nu patal nya nu patal mah eta mah nya wajib dirobah nya. Sabab takbiratul ihram urang mah muqaranahna urfi ngabarenganana ari muqaranah teh. Aya nu kieu Allahu Akbar. Aya nu dibarengkeun Allahu Akbar. Aya nu teu ngangge jarak Allah berarti ngenyot ieu mah Allahu Akbar. Aya oge Allahu Akbar. Name kadiekeun nya mangga-mangga wae sadayana oge aya coretna. Maksud aya coretna teh aya kateranganana. Kumaha urang? Urang mah fokus we kana salat urang nya ulah si eta mah takbiratul ihram teh kitu teh kedah nya. Aya nu kedah kieu, aya nu kedah carang, aya nu kedah ramona madep ka kiblat. Jiga rek ngarangeum nya. Aya oge nu dibeslakeun. Asalkeun teu ngalangkungan tilu gerakan, mangga wae. Pamika palih kota mah aya nu luhur kan nya. Allahu Akbar. Kan lamun dibejakeun sok diputer-puter ceuk urang mah asa rada heureuy nya sanajan aya gitu. Allah tadi kieukeun nya Allahu Akbar. Sanajan aya ngan asa heureuy urang mah asa jadi nanaonan atuh di kieuan nya. Nu biasa we.
Bisi jadi hese nya, bisi jadi hese tos nu biasa nu penting tadi dina ruku aya tumaninah engke dina i'tidal nu ayeuna ieu aya tumaninah wasaminu atumaninatu fihi sami dina i'tidal oge. Ditambih we ku pasunatanana urang mah nalika i'tidal teh sami Allahu liman hamidah ngaos naon? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta sanes wa min umasi tanya wa mil'u ma syi'ta min sayin ba'du bade min sayin ba'du mangga bade ngange tajwid min sayin ba'du mangga nya ngan ari tajwid mah kudu 2 harkat nya min ikhfa tah 2 harkat sayin iklab tah 2 harkat ba'du dalna ulah di barisan da waqaf min sayin ba'du kudu kitu lamun ngange tajwid cenah moal min sayin ba'du mangga ya kumaha we anu tos biasa urang-urang biasa kumaha urang mah ari ikhfa diayakeun tapi macanah teu 2 harkatnya jadi sapotong-sapotong tajwid teh diciwitan ngahiyeungna copot 2 harkat mah dah hese aja gancang min sayyim ba'du aya nya ngahiyeung iklab kana amim ngan pedah teu 2 harkat atuh lain ge make tajwid ari kitu mah tapi teu nanaon teh kumaha maksudna sah nya sah aya deui anu ringkas teh kumaha naon teh Rabbana walakal hamdu jadi ngange wau Rabbana walakal hamdu tos sakitu badan nu panjang Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd bade min syai'im ba'du mangga-mangga wae nya teu janten dugi kageun teh sah wae. Terus dina i'tidal ngangge naon? Ngangge tumaninah nya. Sami Allahu liman hamidah. Asal aya naon? Asal aya cicing sanajan sakedap. Subhanallah tas asal sakitu satengah detikan lah. Nya tos cumpon tumaninah dina i'tidal. Wattasi'u as-sujudu sataya can dilajeng bilih aya pertarosan masalah nu teu kadugikeun nembe mangga pamiti aya wang lajengkeun hiji deui oh salik deui atuh kalah bingung nanyakeun nage nya nying ari bingung mah atunya kewe pamitos teh bingung wattasi'u as-sujudu marrataini fi kulli raqatin sabada i'tidal aya gerakan sujud bari sujudna teh 2 kali dina tiap-tiap rakaat kumaha lamun sujudna sakali atawa 3 kali lamun teu dihaja sah lamun dihaja batal kumaha lamun mangmang sujud teh geus 2 kali tapi mangmang ieu teh geus 2 atawa hiji tamahan hiji deui sanajan jadi sabaraha kali 3 kali sabab nalika aya kamangmangan anu eta teu diitung. Jadi sujud anu kadua kalina teh dihitung wayahna tambahan hiji deui teu kenging dikira-kira nya kitu urang teh ieu teh geus 2 atawa hiji nya. Hiji berarti canakna nya teu kenging 2 meureun teh kenging kitu. Canakna nu saalit sanajan sujudna jadi sabaraha kali? Jadi 3 kali. Kumaha praktekna sujud teh? Wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhatil musolli maudhi'a sujudihi minal ardi wa aw ghairiha wa akmaluhu ayyukabbiru li huwihi li sujudi bila raf'i yadayhi wa yad'u rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu wa anfahu. Berarti posisi urang teh
nuju itidal tadi ruku sami Allahu liman hamidah. Tadi memeh ruku mah aya kasunatan naon? Ngangkat pandangan. Pada sujud mah teu aya kasunatan ngangkat pandangan. Sami Allahu liman hamidah. Hek pada sujud Allahu akbar. Tadi aya kasunatan ieu, langsung we kumaha? Langsung lungsur ka handap. Kadek perhatikan posisi sampean. Teu kenging dugi ka engkle-engkle. Kumaha mun ngangkat sarung? Ah mangga-mangga wae nya asalkeun teu dugi ka 3 gerakan. Pertosin dia. Mesti sadaya ge pernah beureunya anu sarungna handap teuing nih. Rek sujud atawa ngalancingan kaen kan eta teh sok metotnya kudu urang sok kieu nya. Metot teh kana dua rek sujud teh. Kumaha ngangkat sarung? Mangga ngangkat sarung menu teh kenging mah nya sarung diangkat nya sampean. Iya mun bermasalah mah. Termasuk juga sabada sujud bade nangtung deui deukeut teuing Allahu akbar. Sambil kenging. Engke masalahna dina pangbatalanna dibahas nanya. Sujud anu sujud teh engke anggota sujud mah dipayun urang tos terang ieu anggota sujud mah aya 7. Mana nu 7 teh? Hiji tarang. 2 panangan. Dalam palna mun aya. Kumaha irung mah kelebetna sunatnya. Terus ya hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana ieu nu diantelkeun? Lamun kiat namina teh atro. Aya torpu teh tungtung, aya atro. Ari atro mah dampal ramo. Tah kieu. Tah ieu nu kedah antel teh kieu nya. Sanes kieu. Komong kancung kieu mah. Sanes kieu. Sakieu nya. Tapi lamun kiat, lamun henteu mah urang mah boro-boro kieu teh kuat ngacung. Nya eta mah kumaha deui nya mundur. Ngan lamun kiat antelkeun teh ieu namina atrof. Tungtung ngan peda beuteungna beuteung ramo. Duanana kieu berarti. Ieu sampeanana tuwur nama bebasnya asal tuwur rek belah dia. Terus 2 dampal pandangan kaya perbedaan antara isi sareng pamegat dipayun sakedap deui. Rek dikiekeun mangga-mangga wae mantap jadi desa nyangan ke aya kautamanana. Terus naon? Bisa. Tarang. Sakumaha tarang antelna? Asal tarang. Dataran urang mual bisa antel secara keseluruhan kajaba lamun sujudna dina cowetnya. Da sabab tarang urang teh kumaha? Ngabalenong ayeuna diantelkeun nu tengah nu gigir andel teu? Diantelkeun nu gigir nu tengah andel teu? Teu. Mantap dina masalah ngantelkeun tarang ieu bebas asalkeun nu antelna teh tarang. Sanajan seukuran baheula kahade cenah ulah kahalangan buuk sanajan salamar ka dieu buuk. Aduh kesen mentoana ya buuk pendek. Ieu nya contohna tah. Kahalangan buuk ka ieu loba lamaran. Urang teh sujud. Antel teh tarang urang. Antel teh. Antel teh. Antel dan nu kahalangan nu mana? Nu belah dieu. Sedangkan pas disujud ke teh antel teh lain belah mana unggul, lain belah dia wungkul. Kan belah dia diantel, belah dia antel ngan pas belah dia kaha tangan. Sah teh pami sujudna kitu. Sah teh. Sah sabab aya tarang anu antel. Tarang kena antel. Ngan ulah ari ngahajakeun mah da sepukuran baheula supaya naon ngawanti-wanti kudu naon sibuknya kudu dikaluhurkeun. Bahasana pamingina sapinah mah maksupatan. Ari maksupatan teh terbuka. Terbukanya maksud terbuka teh sanes berarti lamun ngane kopiah kieu tarangna sapotong berarti tertutup. Sanes kitu maksudna. Sanes kedah hijaukeun ami terbuka. Sanes kitu maksudna. Maksud terbuka teh nalika disujudkeun aya tarang anu
antol aya tarang anu antol bahasana ge dina sarana ba'dul jabhah ari ba'dul teh saware ari jabhah teh tarang teu kudu sarerea kudu antol asalkeun aya sebagian kecil sanajan nya aya nu nyontokeun sujudna teh kana gasolin misalkan gasolin jeung rokok ari pas rek sujud Allahu akbar kalau tak murah gasolin teh ka dieu urang sujud kana gasolin lain kana sejadah tapi kana naon kana gasolin atau kana pulpen atau kana lipstik naon we nya sah teh sujudna kitu sah wae nya sah wae sabab aya naon aya anggahota sujud anu antol ngan pedah saeutik nu antolna bahasa dina kitab mah ba'dul jabhah ngan ari ngahajakeun mah ulah nya akhir ngajaran sujud teh kana gasolin ngahajakeun gasolin nya teh naon da ieu gasolin napak nya jadi dianggap nate amalan eta gasolin teh hari kahanap mah sah wae ngan beda teu kenging ngahajakeun sanajan henteu mantap batal sanajan sujudna sah saeta dina masalah tarangnya tapi urang mah usahakeun sing terbuka nya maksud terbuka teh nya ulah kieu teuing sanajan lamun kieu sok ningali kopea hideung nih heksa kieu tarangna teh saeutik pas sujud teh disujudkeun teh naon sabelah tarang sabelah kopea sah nya anu teu sama pas sujudna kopea hungkul kopeana teh rada kandol ai tarangna ngangkang Allahu akbar tarangna teh antol tah eta mah henteu sah sujudna nya pami mukena aya nama aya mukena naon anu aya busaan di dieu teh nya kalimat teh aya beureunya kana mun sujud teh mun busaan rada kandol teh busaan anu antol teh ai tarangna kadang teu antol teh eta mah teu sah janten sebagian tarang sanajan saalit nya kedah aya nu antol nya syukur-syukur angkal sadayana ngan beureum sujudna kedah dina naon na cowe atau bahasa nu rada kieu soalna ari posisi tarang teh ngabelenong nya tarang getok aya tarang nu rata atawa nya aya wae beureunya ngan rata-rata urang mah tarang mah rada aya buludan gitu jadi lamun hoyong angkal sadaya teh nyawanya sujudna kudu dina naon kudu dina nu daklok atawa dina busa sejarahna kandol ieu mah atawa karpet di masjid-masjid kota mah nu sujud teh kelowo eta mah atau sarereanya eta mah sae sadina sujud oge sami kedah aya tumanina bacaanna mah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wa akmaluhu aziyadatu ala dzalika bidu'ail warid falau lam yajlis baina sajadatan bal suril julus aqrabu lam yasiha ieu mah sabada sujud teh aya diuk antara dua sujud kahartos teh masalah sujud ari urang mah praktek mah tos leresnya praktek mah tos leres bahkan tos diati-atikeun ulah aya buuk anu naon nu ngamai sababisi ngahalangan tarang ngahalangan sujud sae eta teh pikeun supaya urang hati-hatinya nganu teh kenging mah kaluhurkeun kopeahna kalah maseaan nya bari urang teu apal kan ke bisi kaeraan gitu maksudna mah keun we anu penting mah fokus we heula kana salat urang gitu sabada sujud aya diuk antara dua sujud dina diuk antara dua sujud kasunatanana teh cali ya abdolna ya cali iftiros teh kumaha iftiros tahiyat awal hari tahiyat awal teh nu ieu nangtung ka kieu ieu dicarikan ku bujur mati tahir. Nah, ieu tahiyat awal teh kieu nya dicarikan ku bujur, ari ngobrol bener ari suku moncor tah kieu. Tah ieu diuk antara dua sujud sunat nya afdol. Aya deui kasunatan teh namina iqah.
Ningali ka dieu bisi sok ningali nya. Aya ik'a. Ari ik'a teh nangtungkeun dua sampean jika nu rek karaja kieu tah atawa nu rek lamaran di kieu tah. Ieu oge sami sunatnya. Sunat ieu oge. Ik'a. Tah, nu sanesna mah sapertoskeun kieu. Ieu mah sesana. Janten nu sunat mah hiji iftiros, tawaruk wae iftiros, nu kadua ik'a ieu tah. Jika nu rusuh rek nangtung nih. Yes, masih kena sunatnya. Nu sanesna mah eta mah ngan sakadar sah. Kumaha wae nu sah teh bebas asalkeun calik. Contoh, Allahu Akbar sujud urang teh. Allahu Akbar. Silanya. Sah teu? Ya sah-sah wae ngan beda henteu sunat atau Allahu Akbar. Allahu Akbar. Contoh. Dina nalika naonana? Lamun ningali bahwa kitu teh hukumna sah. Ngan urang bakal diborok nya gitu. Enten poinna teh diuk antara dua sujud. Ari ieu disebut diuk teh. Ari sila teh calik sanes. Ari nyambungnya calik sanes. Salagi disebut diuk berarti hukumna sah ngan beda henteu sunat. Kade ulah coba-coba ya. Ulah coba-coba deh. Bisi gerakanana langkung titilu. Rek ngajaranna sila Allahu Akbar. Wah ulah nu biasa we ari masih keneh mampu mah nya. Nu biasa. Sanajan asalkeun calik eta hukumna sah ngan beda henteu sunat. Ngan aya nu teu kenging dina diuk teh nyaeta diukna dibalikeun. Jika baheula keur budak nih dina tahiyat ka dieu uyu teh kotak ti dieu teh lawan urang teh balikeun kotak jadi adu jempol tanu ieu mah teu sunat ieu mah nya teu sunat nya eta mah keur budak baheula nih. Jadi eta mah malikeun pikeun naon? Pikeun nyerang jempol usik-usikan ulah kenca balikeun urang utek-utek deui pun jadi adu jempol kayeuna teh. Sanajan adu jempol teh henteu naon? Teu mata ngabatalkeun nya da usikna ngan jempol ngungkul. Sami mah sareng kikieuan ya. Dihitungna hiji, adu jempol ge sami nya. Kan engke baru beuki lila beuki keheul, beuki loban usikna ta eta nu mata ngabatalkeunana mah. Ta eta calik antara dua sujud eta oge sami aya tumaninahan bahkan aya bacaan anu kawarid dalapan doa Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni eta nu standar aya nu panjang nangan jarang dipake bakating ku jarang nepi ka poho deui kadang mah eta ge tara dibaca sok keur tarawih kaburu moal maca eta moal nya Allahu Akbar kakara ge Robbighfir Allahu Akbar teh kaburu jadi eta mah dicanakan anu naonna anu lebet rukun wungkul hese naon hese lamun sanajan tarawih teh hartina manyalse nya tapi nu terjadi mah rusuh. Coba we nyalse lowong isuk atau lamun di kota mah pindah masjidna. Wasani asyara atumanina fihi wasalisa asyara aljulusul akhir ada panjang ya teh acan dipungkas bilih aya pertarosan masalah tinu tadi berarti ruku itidal sujud sareng diuk antara dua sujud bisi dina nu kaawas ieu dina kitab ieu aya nu teu kadugikeun kahartos berarti nya amih tereh teu tos atuh ari tos
dados kahartos mah. Jadi inti nama praktek nuku urang sok dipidamel teh eta teh hampir nu abdolna wungkul nya. Teu kenging coba-coba kieu oge meunang rek ngajaran nging ari nu tos biasa mah. Engke kadituna bisi timbul caliweura. Terus rek salat di sawah neneangan batu deklok teu kudu eta oge nya. Atawa salat di imah nyokot cowek heula ka batur hayang ngajaran tarang napal naon sakabehna teu kudu eta oge nya. Sanapalna we urang nya. Nu penting aya bagian tarang anu napal bari ulah diangkangkeun hukumna makruh. Kan urang lamun salat dina batu nya di Ciseel hek panas pas sujud teh kan ieu teh mun diandelkeun panas ya. Tah eta teh makruh nya. Kedah dikumahakeun kedah saberatna sirah didedetkeun teh kenging nya saberatna sirah we baheula mah sok dicontohkeun dina kapuk. Dina kapuk. Jika salat dina kasur nih, tah salat dina kasur nya mangga-mangga wae nya. Ngan meureun deklong eta mah antal sarerea nya. Iwate biso ko yang talan jangan diangkatkeun eta nyeri Visual. Nah, Berarti gigirna antal janana tiasa gitu. Da masih keneh tarang. Ngan lamun sararea nyeri teu memungkinkeun nya, da eta mah madarat nya. Ngan salagi masih keneh aya tarang nu tiasa diantalkeun mah, kieu berarti sujud teh Allahu Akbar. Bisulna di dieu, ka dieu, nu ieu bisulna di dieu. Jadi patem-patempo nya mangga-mangga wae. Da syarat atau naon? Rukun anu kedah antal nalika sujud teh tarang sanajan sebagian. Jadi mana we tarang namanya asalkeun masih kena disebut tarang nya. Ari ieu mah pipi karana ge tarang mah nya di luhur lah dikira-kira ku urang oge nya. Mangga bade kieu bade nyangigir oge mangga. Penting masih kena disebat tarang. Tos kantun nomor ke-14 at-tasyahudu fihi tahiyat. Ieu tahiyat rada panjang. Cekap heula pemudah-mudahan ageung manfaatna nu leresna tina agama nu lepatna mah murni kalebatan jisim kuring. Ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.